Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Urang teh mimiti ibadah teh maka zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh urang. Berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urafa, jadi asaib, terus jadi naon kitu ngaranna, jadi autad. Kemudian naik deh jadi mukhtar, naik deh imamnya, naik deh jadi kutub. Gitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zahir urang ti mimiti cai, kemudian wuduna, kemudian salat, gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar-atur keneh. Diatur urang mah di mana jang tempat salat urang nu ngeunaheun lantaran make fikih. Ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih, eta fikih. Ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musola ieu mah bau proposal. Musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah tuh tilok salat. Aambeunana jeung dedengeunana geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana nek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa firasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih saged tibatan pedang. Ai omah irama mah lain. Seuris ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu mah lain. Perasaan. Mentek sing hade. Manghareupan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna, lain deui. Ya, dahar wae sia mah cenah mentek. Urang emang mama soboh ngomong. Emang kumaha? Geus 2 kali ya paingan. Tah mah lain pirasat mah kos itu mah kamangkaraan tah mah. Iya pirasat. Kabelah dituna. Geus datang ka hakikat, nyahoeun. Tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham, kuari mah geus jaho. Jadi geus jaho karena jati dirina, geus jaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masyaallah. Kabeh ngaromong krikil-krikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Geus jaho kadenge hakikatna. Nu matak moal kaharti. Hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat di hewan mun urang mah naon ngaran? Tempat hewan da? Tempat hewan da nu muroba ieu anu manuk segala gitu. Ke kebun binatang. Nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana.
Assalamualaikum ya Razak. Salam atunya na Waalaikumsalam. Muridna kaget. Waalaikumsalam ka saha? Waalaikumsalam. Murid kaget. Tapi biasa baik. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyetnya ajol-ajolkan. Cak kieu teh bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta eta kabeh monyet, kabeh marah itu terus baik. Nya ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta. Sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu. Oh kitu nya. Kurang indit nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Datang di ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek nya monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia waing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai itu barang ditanya kiai monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aya mah kos monyet berkebun binatang mantak kiai proposal eta kieu monyet sebenarnya mah tak kayawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung put tenang we heulanan kieu monyet teh tak kabari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak kitab teh aya keneh seserian bae Brojak. Nah jadi pahamnya ka bahasa-bahasa. Eta kakarak monyet tang can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese macana. Tah. Kula meuli tilu. Habib Brojak ge meuli jang naon Bib? Wah, buat koleksi aja cek jana. Ya Allah ya Karim. Aya deui hiji deui. Ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan segala ta kitab. Ente mah pan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah ente. Susuna gede amat ieu. Waduh. Hararese baca kitab baca mubtada khobaran, syarat jeung jawaban. Hese lah pokona maca kitab. Datang ka kuari kitab teh bisa-bisa dibacana. Ai majalah bener lang mah. Komo aya gambaran teu kudu dibaca. Pokona gambarna bae deuleu. Di HP, ka HP-keun. Diakses ka HP. Aya kan pun di jerona. Mantap ieu terbuka dua belah dadana. Wah. Diakses bloon tak kiai. Aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai. Eta HP teh kos gara itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari kurang diutar atur urusan zahir ke tempat-tempatna jeung sagala rupana. Ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat. Sebab naon di mana bae Allah aya. Ndek naon masih nikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bongol husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso bloon teh kiai di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allah Akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah tah tapi kan di masjid mah nyalah henteu sanggupeun teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh ye aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang karena noriko ketika noriko tetep baik di luarnya na make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toab inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tak jelema nama keur toab deui nya jeung Haji Pudoli atuh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah
Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di musola tetap Allah. Teu inget ka eneng, teu inget ka mobil, teu inget ka nanaon. Paling sekedar kazaki ya lumayan lah. Seketik-ketikeun teh mah bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar, tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, masalah. Ketika geus datang ke hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu sholat. Kadeuluna mah teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok aju ka kiai sia bae ulah sholat. Emang kiai di mana? Di Mekah. Geus moal kaharti. Teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kada kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji bangun pindah. Ngaji bangun majelis salim pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Wali geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus dititepan ilmu mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi. Ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal boleh besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikieuan besok geura urang ka dieu ka mana kara ka Solear. Ka Solear, di mana kara Solear teh di mana kara? Di Padegolang, ngaco. Bungeun nya besi pajar baturna. Tah di dia di Cisoka urang ka dieu ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuluna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalaman nya biasa uluk salam. Assalamualaikum masyaallah bareng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, pokok sekarang itu geus jadi ahli hakikat ba, rupa monyet orang wali. Aya lembur mah rupa wali orang monyet. Luantak asana di dia monyet kabeh. Iya Karim, mung disebut monyet sebagian cek cenah. Aduh ampun, atuh monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge syiiran. Lain deui izal isruna min di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surba laili kabinahan sok tepungkeun inuman penting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasobiak tahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah. Lantaran toko-toko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentat didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun. Eta teh bahasa syiiran. Kadenge ku urang mah urusan pitayeun. Urusanana hanya sekedar urusan pibeteungeun, tapi kadenge ku jelema ahli thariqah, kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu. Kumaha? Manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta syiiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunya ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka zuhur berarti manehanana geus setengah tuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos habib rozak tinggal sajam deui suruh. Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu.
bulan Ramadan teh dina tanggal hiji ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah tinggal 10 poe deui suruh ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing nu ngora mah masalah pun nu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah Allah ulah. Kecuali sih diberi apaan saya masalah sih. Pugu bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu barang jeung penting pakai zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hees sih ngomongna. Di hees teh hees beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad nais. Mata bisa peureum sarek golput nanti atuh warasatul anbiya ge bisa aja. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra daripada ayah Banjar ketika sare emang kumaha kitu ketika saya tanyakeun geureuh ka anakna asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala Malik deui ka dieu tan halu pilih qala tong karajul di bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan ya nata geus lazim terus-terusan ada mul intip jeung sholawat. Ajengan mumu almarhum masyaallah almaghfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikanna ge kageteun. Je, saretan teh sih ka haji. Tapi sare asal Malik ada Allahumma sholli ala Muhammad. Malik deh kan. Kana nabi qad tahu. Baik. Aya Habib Rojak apa? Aduh, Malik ka dieu mazia ka mana? Haju bae leungeun ruga peragapan. Deh, cak pemajikanna tadi geus deh. Beda. Masya Allah, eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholawat kos kitu mantak anyar-anyar udah sok ditanya. Yang penting saretan teu. Sare. Pan Malik ka dieu kitu ge seuri bae nya. Ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata. Tanya ka minantuna. Kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dieu, kamar mama belah dieu. Jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah dina bilik. Tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees bener. Saya masuk ke mana baik. Tak keur menjadi istirahat gak ada gaekeun nyana. Kan baca sholawat saja. Terus bae ka dieu baca Malik, baca sholawat Malik, baca sholawat can ngomong jam 4 minang tu anyar. Sapeting, dua peting, akhirnya ka belah dieu ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca sholawat geus teh ieu mah jam 2 cek cenah masa sholawat diintip koreng Malik. Asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan sholli salamun kakarak bebeja nyana teh lalauna seuri bae atuh pamajikanna geus nyaho memang kitu cenah nama asal Malik da kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da 5050 ya, ialah pawasil surba lailika binhar. Sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat, nu resep Quran, nu resep zikir. Oh deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Tah eta keur carita umur bulan urang ge kuarig mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63. Nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha taun deui. Nah, moal ka mana boah? Siga teh nu geus 62 berarti sabaraha dae? Nah, lamun nu geus 60 ki
bulan 9 29 poe sabar pede sigade da iyalah kadangena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nya tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nya teh terus-terusan neja paham lawajhi terus akhirna ti dinya nya siap berangkat wa dhahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihim manyabiha nya cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah. Itulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta nya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanyian model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing dek ka Mekah di Mekah dek cicing dek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nya paham pahimanal umrah idza dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti faqad qarubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa bubul maudi allazi takunu fihi al ibadat al kubra nuk siap ku imam menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel berdabu bihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dhihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afah balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah jak pangeran nama eta kene mentak ahli marifat mah ngajauhan tuh Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh cenah mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek kana maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh nyaman neangan kanyamanan nah lamun lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsinya namanya batur-batur zinahnya namanya tekat gedag anginan teungut kaliungan tetep baik Allah tetep Allah berang jeung penting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae maneh panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusan aja dirusak deh bagus kos gitulah cerita ahli Allah mah itu biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak cenah mah maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir lagi lain cara zikir nu biasa, batur mah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah henteu ngahaneng bekos ku badeu. Atuh kieu. Sebab naon mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi. Jang naon cicing di Mekah aing sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh. Je atuh rek danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allah na eta keneh kajen kuku make nu kasipatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuh bina suhdaniyat qudratir radat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus ka eta keneh Allah maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae
titik didinya ayatna di